hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil. Malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu di hareupan ku manusia. Dunia teh segede piring, segede eblek. Jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore. Kalau Mahfuz neuleuh deui ka eblekna atau ka dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit ka handap 7 lapis bumi. Ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut. Manehanana bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atus. Ya Allah ya Rabbi. Deka mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Allahu a'lamu bimuradi wa huwa lan utawi ya Allah al-qahiru iku kang ngalindi mustalian halika ngaluhuran fauqa ibadi dalam sadukuring pirang-pirang hamba Allah lan ngutus ya Allah ing atase sira kabeh ing malaikat hafazah. Hafazah teuing pirang-pirang malaikat kang ngaraksa amal-amal hamba. Malaikatan tegese pirang-pirang malaikat usiamalakum kang hitung-hitung ya malaikat ing pirang-pirang amal sira kabeh hatta idza jaa ahadakumul maut malah tatkala teka ing salah sawiji sira kabeh apa maut tawaffat sumaka ngawapatkeun hu ing ahad fikiratin tawaffahu lan ikut tetep ing dalam qiraat sawiji utawi lapan tawaffa rusuluna apa pirang-pirang utusan ingsun sadaya. Malaikatul muwakkaluna biqabdil arwahi tegese pirang-pirang malaikat kang den wakilan kabeh kalawan kang den wakilkeun kabeh kalawan ngagenggeming pirang-pirang ruh wa hum utawi rusuluna iku la yufarrituna oranana pepeka ya rusuluna kabeh yuqassiruna bima yumarun tegese PPK ya rusuluna kabeh ing dalem barang kang den parentah ya rusuluna summa ruddu ilallahi maulahumul haqqi ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Allah alam bimuradi sumarudu kari-kari dan balikan ya khalqu ayil khalqu tegese makhluk ilallahi maring Allah maulahumul haqqi dadi gusti ning khalqi malikihim tegese kang ngarajaan ing khalqi il hakikang hak sabiti tegese kang tetep al adli tur kang adil yujaziyahum repenentang ngabales ya Allahu min khalqi ala eling lahul hukmu ikut tetep kada Allah tayu hukum al qada tegese putusan napi kang nembus pihim dalam khalq
Walan utai Allah asraul hasibina iku kang lewi age-age wong kang ngahisab kabeh yuhasibul khalqa kullahum. Itu tegese ngahisab balik ngahisab ya Allah ing makhluk sakabeh khalqu bi qadrin isbina harin dalam kira-kira saparo awan min ayami dunia kang tetep saking pirang-pirang dina dunia li hadisin bidzalik kana ngaliri kadis kalawan mangkono-mangkono yuhasibul khalqa kullahum bi qadrin isbina. Kul ayat ieu mah ngalanjutkeun ayat anu kamari nomor kahiji ceuk kamari wa indahu mafatihul gaib di Gusti kunci-kunci gaib ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji nomor kedua wa huwal ladzi yatawaffakum billail Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fi ti beurang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigawe hirup urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula deukeun teu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan teh ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang saep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuting udang ti beurang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui tah dijamin moal bae geus nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak bloon tah mah aki-aki teh nyaho ka kuburan tah mah si aki-aki nurug cupu tah mah budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajal nyana geus sok ngomong be babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kituna mah sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh bae boloon tah aki-aki tuh ge mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong aki-aki ya Allah pakai SMS-an kene aduh aing garetek gede gini ge aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqbo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak pae apa enggeus anda datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus gahiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa.
Duh cenah kiai. Asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe, blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa, apan pangeran maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun. Cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura. Sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia? Sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat. Eta tah. Ulah. Ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah asana aing mah mal dihampura deuk maling deui bae. Eta blon tah jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai. Inna rahmati sabaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus tiala. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun ku baheula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Taya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur menta hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh Maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cak Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura kai dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cak malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nya mah tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jayet menta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabarieun salah kuari salah deui bae hampura deui ku mah hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas sia geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana eta tas maja. Aduh, barang geus nyieun salah deui ka 3 kali. Gas, indet sia.
angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah haram gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gulat batu datangkap detik ya indit sia hampura urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai dua mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura jadi urang boga pangeranana Ghafurur alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet dak lamun teu kitu disebut tobat sambal suha mal deui ayo lada jasa isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna pos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui biasa menang 40 pe huhahe melendung deui tobat sambal lu kos gitu kan aduh Masya Allah dihitung-hitung deh geus 14 anak eleh kotok nyileungleup tuh masalah sih katerusanana ieu wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macem-macem Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nah Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah nu maehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nusakeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter ge modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan ku sia obat nya modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimah syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah
murah jasa jelema ngajar rual meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing mah geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya ku ari di dieu tadi ge sasalaman jeung kura iya aya ya Allah lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cak Leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah aing jeung sia mah Ali Sadikin wawasanna luas oh bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari Masya Allah keluarga terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dieu waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna tah abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nya sasalaman tadi ge sasalaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pet susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok aingnya rugi teu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anakna ke bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu
Kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lengser Suarto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia deuk lawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa parem kerugiannya 590 triliun dolar. Ji ulah dikira macam-macam. Kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong kuari. Teu neko-neko lawan sia Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah ja moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika endeu kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta adab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantap. Aya bae ta lurah teh anu kamari buang kawarah. Poe ieu jadi bener loba. Eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik. Peuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isuk pageto paeh nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu keneh nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat
anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibad itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fawqa ibad asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli du pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pagi mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya ieu irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero kaluar ka jero oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fawqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker jieu atuh geus ku kitu bae to ti Gusti Allah sakadar suruat syariat mah yehe horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah deuk diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa paeh kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa paeh geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese sa Imam Syai'atullah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae hiber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba ayo jeun panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hiberan ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat himason tagdu himason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imahna hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah diparatok teh huluna cak kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jah teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa
ibadi ji gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang henteu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak 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 kadengena doang kurang pada mah Allah 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 ji kadengena ku urang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah Allahan aing kerek blon sia bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikitulah datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana urang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun urang salat urang puasa urang zakat urang ngaji urang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di kolbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona man cak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngajedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat lukat tuhu bebe jaka malaikat anu kenca isber ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat tu kenca pannyana ieu geus maksiat ke heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngebonceng simba cak anu katuhu ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar oh tobat beres balik
Ki Haji seserian. Mantap jasa. Ah. Terus sabaraha ya sampai sapeting. Sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak. Cak nu kencak mah ya catet. Catet atuh geus ku situ mah. Catet. Tapi lamun berangnya ngabonceng Simba, ngabonceng Lampung putih gede adat. Peting natasi Gusti. Aduh. Renganan eta lain mah rom Gusti haram. Nyana nyekelan kacangkeng abdi. Aju ku abdi direm susuna karasa katonggong. Aduh, eta jahenya gede, cenceknya susuna sotobat. Gusti ka Gusti moal deui. Tuh, teh dicatet. Kumaha teh cenah cak nu kencat geus tobat? Geus. Coba. Boleh catet. Lamun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat. Ya catat. Catat. Masya Allah. Mantap. Sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafallah. Dua malaikat. Ke di akhirat buku urang aya dua. Hiji nu belah katuh, nu hiji belah kanca. Dihijikeun dibuka satu persatu. Tet salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar. Tenden di mizan timbangan. Nu kenca tenden di mizan. Engke mizan nu katuh nu ieu, mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana? Urang naya di tengah-tengah di dinya. Sedengkeun timbanganana segede dunia. Nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik. Leutik jasa. Cek urang atuh tah teu kudu gede-gede. Naon eta? Deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah. Buku ditimbang. Amal teh teh katuhu jeung kenca. Cek urang dihadapkeun ka dieu. Urang geus bareng-bareng ka mana ya, ka mana ya, ka mana. Aduh, puyang urang. Makanya ditonton ku manusia kabeh. Haji Asep, maju. Timbang teh. Cak Haji aing kumaha ieu lalakon. Koteng. Masih kena oyag-oyagan tah. Jelema ge mah nulukun, nu kicep-kicep. Ngenca. Ngenca. Aduh. Cek malaikat ji. Yang ngenca ieu. Aya amal naon emang teh coba amal naon teh numpang dahsat-dahsatna. Aduh, ieu ngaboncengan Simba. SMS-an teu katobatan. Eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh, masyaallah inggis jasa. Wa yursilu alaikum hafadhah. Hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neulekeun urang nyana teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neulekeun cek malaikat aduh teu Haji cek malaikat oh komo lamun awewe mah dideuleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu bogaeun nya nama lain awewe lain lalaki jadi dia lebih gitu, ih, aya kacangan. Nih urang isi asup kadinya sih ada mentak diuk, ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam. Nah, hirup urang dititipan dua malaikat, ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid. Eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabe al mautu pae tawaffathu rusuluna ngamautkeun ka eta ahad yakni ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui tah mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah
malaikat-malaikat anu diwakilkan ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nyanata ngan anak buahna wah geus teu kaitung layuh sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan anak pemimpinna hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuk ka lauhil mahfuz neuleuk deui ka eblekna atau ka dunia ke sore-sore neuleuk deui ke isuk-isuk neuleuk deui nu mantak dideuleuh lantaran cek boy mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek kieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piring ya tanawalu minha hina izin manehanana bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia dicomot terus piring atuh segede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik aju manehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragrag ti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleung-tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut teh dideleukeun eta asal geus daunna kling nah dideleuh ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg kene cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceri kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal wakapaeh gering nu ieu mah. Sebab tu deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kadua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah. Dibere tah. Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae. Lamun muriak malah kapaeh abah mah. Kadeule di Sidratil Muntaha tuh teger kene. Prak isukna modal. Ya nyahoan antak Ki Haji. Iya nurang cerita paeh mah masyaallah.
Dan mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus geumur jeung mait eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot sering bae geus kajian ku kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahiru fauqa nang ngadenge malaikatna bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israil jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah ka malakal maut tah gigireun ieu mah nu geus gering 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut ieu teh gering bae can ngaplek mah di ditu tenang bae ngaplek ka karah ieu sehat tinggal sehat geus ngaplek cak malakal maut deuk ka mana sia deuk ka mana sia Idih jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade masyaallah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna fiha bima yumarun moal aya lalawora naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah paeh sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahumul haq pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaonkeun ieu liujazihib dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang babalik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya 2 nomor kahiji jasad nomor kadua ruh 2 tah eta teh ngasupkeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasib kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang afanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun tohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazipun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda sebab naon sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat dimentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sadzikir-zikirna digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek naon dek dibersihkeun ruh teh sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna
kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat hafadoh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean dohir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhum padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukuna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak basa birata mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngarepan si mbak jang nu handap segitu bae tah hirup mah gitu bae tapi ketika ngaharepan bacaan Al-Qur'anul Karim golbu ruh ketika maca sholawat golbu ruh ketika istighfar golbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh urang ieu teh keur mikir roh urang teh set roh orang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati orang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar terus sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim mio di setar tang ayah bae jahe haji ke mana kasih kupa sakian nanti gua lagi endek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye mbah haji jeung sa sorangan engko lah milu bae oke deh eta roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh mah ulah cilaka ieu cilaka roh mah pancet tadi gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh menang langsung ti Gusti Allah pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Tetep bae cakawan nafsu. Lah roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun kurang emang Mbah di mana cicingnya? Di situ di Cikupa, dekat Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak di lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh makanya segen pulang. Cekin itu udah pernah kawin udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri enggak? Punya sih. Atau punya juga enggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan 2. Masya Allah mantap mantap biasa. Aduh guys luar biasa muringkak bulu ujianana. Aduh. Ya Allah ada nomor HP-nya enggak? Kata terus blot. Cakro teh aduh haji cak nafsu terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah adapun ka dituna mah atuh aing ngeunaheun terus rumah tangga mah henteu atuh tah tu babari ieu teh mah
mengarana milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis iya. Waduh geus tobat aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis. Eueuh deui tatobat. Masyaallah, masyaallah. Nah, awak kurang teh dua, roh hiji, jasad hiji. Nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekanan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeunna tungtung mah ka neraka jeung aing-aingna. Roh kan bawa ka neraka. Sial jasa cak roh teh. Ye, atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Ye, pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Baheula kamari aya hiji kiai ngaranna Kiai Haji Mas Abdurrahman. Nikah katurunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan Kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna. Umur 12 tahun Asnawi talar Quran. Percis kos nu areh di dieu. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersaning Gusti ramahna dipundhut ku Gusti. Teu aya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ti leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadolo pan ku urang jojotos. Kalau masalah jabe standing. Tah digikeun ka umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ka Mekah dilaksanakeun. Masantrenlah ka Mekah umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin eueuh nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun. Namun di Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat. Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ka Mekah. Boga guru 3. Hiji Ki Muthalib, nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki, nomor katilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas. Dididik kutiluan ngan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib matos sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can anggeus diajar ngaosna. Can Anggris diajar ngajina, can Anggris belajarna, lantaran indung ngarindu 3 tahun kita balik berarti 17 tambah 3 umur berapa? 20 tahun. Datanglah ka dieu, saenggeus datang ka dieu lantaran zaman harita mah zaman heuit. Maka dipaksa ke rumah hayang dipaksa kita kawin. Ai mamang mapan hayang nu maksa. Bedana sakitu. Umur 20 tahun kawin. Saenggeus umur 20 tahun kawin, siap rek nyieun pondok pasantren. Tidinya aya
Kiai Sohib timengge ceki Sohib teh Asnawi ulah kena-kena bisa ngaji ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'anna ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah haji kuari erek magahan ngaji pondok pesantren malah lakona jauh ka ditu lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang. Ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu nak geus terkenal di Mekah ge. Komo diurang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut. Akhirna anjeunna datang ke Kiai. Saenggeusna datang abdi bade dikumahakeun atuh. Hari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada eta kos kitu si maseuri bomong nyaho kisapik si asup ka pilkada teh awas ya geusan jadi besana ai jadi onam besi ngagugulukeun doang jadi bawa masalah ku kula ngadukung jasa saja. Atuh sugan we beki bangkrut negara. Tah. Didinya dilanjutkeun ku Kiai Ahmad Sohib. Saenggeus tadi didik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa. Ngaji alat bagus maher, ngaji tafsir bagus maher. Ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya geus maher berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundal luar biasa tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana diciduhan ulah marah di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan ge geus 50 juta santri apa tawa kos kitu matuh nonjol-nonjol ke wiridan eueuh ti dituna santri mah zuhud dididik ku Ki Sohib cuman tetep begitu dididik can anggeus teu jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kos ieu teh moal manjing ka jenting ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui jauh batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek mana di nu pendek cik eta jelema teh mana Asnawi aya kita gade diuk anjeun diuk perep ditawajuhan beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keula cek Ki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi deuk siap ngalaksanakeun naon nu dibeat tadi ngan nabi hayang terang heula saha mamah teh abdi murid Ki Ahmad Khotib ngaranna Abdul Karim geus berangkat teh hibar ka Mekah teu dibere duitnya nama embungeun diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya kaistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna kaluar ti imah begitu kaluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi
kok ieu Baitullah katingali kisohib guru teu bisa ningali cek saya Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teu kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh Nawawi ke Syekh Asnawi sarat bentak kaciri kula ge kita pernah jeung Ki Nurjaya bener ini serius mah ulah kaseriusan deuleu jai nah tuh deuleu mana teu kadeuleu diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 21 tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu memoal waka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah kakara 3 tahun 7-10 tahun tuh masalah lamun memang motif na ibadah baturai di dinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari teh babaturan kula aya nu tas kawin teh bebeja pula geus kawin cenah tapi deuk ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu benang 3 poe lain ngaji ngalamu pas kisapik susu ka deuleu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan meuli Fortuner Haji Jaya mah pan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tolong tak kijaya belum jasa lembagaan sapidah jadi tim sukses lumayan cek ngena saban baneun kula mah banina kanyanan doang kanu sejen mah terutama kuluh pak min babil alhadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka rumah kakarak diirinan Kiai Sohib ngizinan sanggeus ngizinan jol deui Ki Abdul Karim buat ceng pondok nyieun lah pondok didinya lah terus ngawuru Syekh Asnawi istimewa muridna di mana-mana terus lantaran zaman Belanda jadi jada di NTB ku Belanda loba santri loba masyarakat tu datang Belanda nginteh wah iya yang musuh aing cek Belanda jadi urang ulah aneh lamun boga santri di musuhan ulah aneh tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sir kal wahsy jadilah anjeun seperti satok kesir sakitu doang amanat ti guru torikoh sir kal wahsy maneh cicing kos hewan kesir lamun dideuleukeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kayak ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung nu sejen dia kitu kene ketika parojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak nya teu bisa keur ngobrol-ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya terus bae ngobrol ka jero nya nama aju eueuh deui di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung hukum aja ya hese nya mah aya RPP ge lumpat
aya sasahabat ge lumpat, Masya Allah percis ku ari muridna Ki Nur Jaja kitu eta percis lumpatan dengan maka pendopo jadi tibalik itu mana teh si Jaya ku blon-blon teh si budak iyalah kalau mata diceritakan keistimewaan wasiat guru ka murid syirkal wahsi eta bae hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi pohara luar biasa. Nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru. Nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi nah didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi saenggeusna ningali manehanana ngumpulkeun masyarakat sadaya masyarakat wayahna coba ieu menyilip kabeh ulah aya di dieu. Lamun percaya ka kula mangga, lamun teu percaya mangga. Nu jelas kula mah da nyilip. Ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip, maka nyiliplah Syekh Asnawi ka Kampung Muruy, aya Kampung Muruy. Tanyakeun ka Ki Jamal, kula ge teu tinggal di mana Muruy eta. Aya ge Buruy. Ima Kampung Muruy di dinya nyana nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri. Nah, andalawangnya, Masya Allah, didinya tanya nah. Anu terpercaya malah si Asnawi kakara udah kamari dipercaya, tekebal tsunami modar. Kalau sembarangan mantap mun Haji Jaya ngomong sih ada. Sih ada nya nama keboba di pojok. Beres Sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ke seluruh masyarakat nyeun lah masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek salah saurang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hesen warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi cek si Asnawi Lampungna Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teka tangkep ku gede-gede na tangkal kayu cek Asnawi wahai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikempakan tetep hese-hese leh batur ieu mah sakieu bae anjeun deuk dituar teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang masjid caringin sakitu bae eta mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik KBH kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir tah kos kitu teh Asnawi teh nu mantep urang di zarahan teh lain ngalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus di basisir ditonton ku KBH sageus ditonton cek si Asnawi teh kudu ditonton engke ge leumpang sorangan kacaringin atuh barali kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicari. Masya Allah paingan ulah samarangan orang jadi kiai tah kudu kos kisapi kurang resep ya kos kitu jadi kiai asana bangun dek menang bae teh kitu urang gelut atuh nyaho nya galamun gelut mah dia cek kana ge ngomong ge diurame ieu dinusupi mambung geus eleh ngan beres bae teger kadengena. Masya Allah kaserta aja mata ilah Syekh Asnawi atuh diragajian jadilah tabalok-balok natel menang ti Lampung Selatan leumpang sorangan nu mantak sing ade eta masjid eta dibere ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horeng di luhur paranti musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus marawat
Jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu maot. Haji Nur Jaya ge percis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah nu maot teh geus sarua. Eta istimewa. Masya Allah Karim luar biasa. Itulah Syekh Hasnawi keistimewaanana. Di antara keistimewaanana deui begitu Masjid Banten dek dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Hasnawi lantaran nyana pamajikanana jeung mitohana masih keneh keturunan ti Banten. Siap Syekh Hasnawi jadi panitia ngarehab Masjid Kesultanan Banten. Begitu siap nyana datang nekat ulama mun masjid ieu can jadi moal kabalik ka Caringin. Dibentuklah panitia sanes dibentuk terus mulai ngabangun Masjid Caringin, eueuh duit. Eueuh kayu hese nyana lalampahan deui ka Lampung ditanya, "Kiai, neangan duit batu ka Lampung mah moal mangi kudu ka Jakarta, neangan duit mah. Di Lampung mah mana aya duit?" Ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana, berarti kudu ka Jakarta. Besi mama boga channel-channel, besi mama boga kawau di Jakarta, mending ka Jakarta. Cek Syekh Hasnawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta, duit haram. Mending ka Lampung ceknya saya aya. Teu percayaan kabehan masyarakat, tapi nya nama indit ka Lampung. Ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu na ieu mah besi dek milu mangga besi henteu ge doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sakali bae cek Syekh Hasnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek dibawa teu dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ka Banten begitu dibuka godag teu mahi. Tah cek sapik tuh ka duit dewe kan. Tapi lain wirid tama pik. Karomah tama masyaallah. Luar biasa jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina manqobah dina naon kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehanana lalampahan ka Jakarta saucap nyata ngan nyana ngomong kos kitu cadu Masjid Wali Masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna mending di Lampung urang mau maja di mun ka Lampung duit di mana tuh di Lampung urang Lampung ka dieu jangan duit kudu ka Lampung. Nah balik jadilah masjid setelah jadi masjid balik ke Caringin telila kadenge aya kahuruan di Lampung boga murid waktu manehanana ngajar di Lampung kahuruan eueuh nu nyahoeun nyana hungkul nu ningali eueuh nu ngadenge iwal ti manehanana turunlah nyana ka bak masjid nu handap tadi hareupeun Masjid Caringin aya bak ngadidinya turun kunyana disimrekeun parum disimrekeun 3 kali parum di Caringin anu disimreukna nu parum di Lampung. Masya Allah tah urang ge lamun bisa kos kitu tah istimewa kejadian-kejadian seperti di Irak kejadian-kejadian seperti di Libya bahkan kuari geus disiapkeun deui di Syria mah hayangeun jasa perang teh Iran mah geus tantangan teh ka Amerika lantaran terhina rarasaan diri na masing-masing ku ayana Amerika, Prancis, Inggris geus kahina terhadap junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acak-acakan sampai saat ieu seratusan orang Amerika nu pae moal waka eureun cek Amerika satungtung can kapanggih sutradara jeung bintang film peran utamana gantung tama datang ka kuari mantap di embargo deui kuari Iran ku Amerika seserian Iran di embargo deui kuari kamari geus puluhan tahun di embargo masalah kuari di embargo naon deui bae artina embargo nu kuari wa teu meunang aya nu meuli minyak ka Iran ternyata RRC ngabutuhkeun minyak mun hayang nyaho Gus Dur geus siap harita ndek nyimpen minyak di Merauke
lain beli simpenan kemudian silahkan jual ngan Allah belum menghendaki kaburu pupus Gus Dur kanyahoanana setelah maut mun harita kanyahoan kemudian dibabarengankeun kudu sejet saat ieu Indonesia geus hees di duit teh pokona Inur Jaya geus teu kudu ceramah kieu duit can saat namanya. Nah lamun kukula dicaritakeun keberadaan Indonesia ku hari urang bakal muringkak bulu bakal hayang ngawirid surat manggar nu jago teh nu surat nu jago teh nya ngawirid kajagoan bahinis getih atuh teu ngamuridkeun gua nah iyalah lalakun geus teu kudu dicaritakeun anu jelas mah eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina bahkan Belanda bahkan Jepang datang ka manehanana Jepang harita aneheun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan cuman kafir makos kitu dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirna ditangkeplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teh teu eureun nya nama beuki munajat ka Gusti Allah cak jana nikmat orang di penjara teh beuki nginaheun ibadah teh sebab nu ngahalangan iwal ti diri bae jeung Gusti Allah ya karing bingungeun Belanda ge lantaran seserian bae jeung kaanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan tidinya kaget wah asana ieu sekian lain jelema meureun ieu mah kudu dikaluarkeun bahaya ieu ka istimewa Asnawi nah boga anak ngaranna eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita neruskeun pasantren kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tah tidinya langsung manehanana dikaluarkeun sanggeus dikaluarkeun terus nyana teh asup ka Hizbullah tah teu urang lamun nyaho dina manaqibna maca Abuya Cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah encan merdeka harita teh perang santri loba nu korban lain bae dicaringin diserang di Pandeglang lain bae ratus ribu nu kena bayonet para rakyat jadi syuhada tidinyalah di Ahmad Khatib bangkit ngalanjutkeun perjuangan nah gancang carita da bae lantaran singkuring mah malam minggu ieu mah dipotong-potong bae tahun 1800 kitu 90 tahun 1900 kitu 90 sabaraha eta tahun 993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi disarahan ku urang kabehan tahun sabaraha pupusna tu jelas mah umurna 87 tahun 87 tahun pupus muridna diantarana di Tangerang loba ieu kula ngadongengkeun kitu sote hiji inget ka dieu ieu sir kalwahsi percis Abah Ucu teh kos kitu hese ditewak etalah mutiara anu dicekel ku Abah Ucu berarti mutiara anu terjadi di Syekh Asnawi Caring mantap kula nyaritakeun kitu lain sambarangan Abah Ucu teh kula ningali silsilahna waktu ngobrol ternyata turusna masih kana ka Syekh Asnawi geus urang ulah sambarangan hartina ulah sambarangan saeungeusna ngaji alat ngaji tafsir ngaji fikih dan lain sebagainya usul fikih ngaji kos kitu mah bisa pakai takabur mun aya jelema ngaji naon di ditu ngaji tafsir aing bisa kos kitu mah di ditu ngaji naon ngaji jamu jam sapi jamu Jawa mah geus dikumis di aing mah di ditu ngaji mantek mantek mah dikelek mah
jadi mual eureun pas ini lamun kolbuna teu dieusian ku modal sasna lamun geus dieusian silih jungjung silih doakeun boro-boro kadenge juman kadenge samsia kadenge jamul jawame kadenge amil ge geus jadi mutiara dedet teuing nya teh yu urang babarengan nu bisa amil nu bisa jurumiyah nu bisa sorok nu bisa alfiah ulah sok pake takabur desian kolbuna lantaran eta suatu anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala tingalilah ku ari ayeuna guru urang di dieu nyana bener-bener percis ko sapi kesit bae dideulekeun ku urang seserian nyana diomay ku urang seserian dicekal ku lurah lompat dicekal ku camat lompat ya nama ku ari ti Nurjaya ngangsong-ngangsongkeun awak cenah murid jaringin ai si Haji aduh Masya Allah Karim ulah seserian pukulainya aja gitu sakitu bae diatur ti simkuring ya bari jeung potong-potong padahal mah di Syekh Nawawi teh Syekh Asnawi mun kukula dicaritakeun nyambung ka dieu insyaallah iraha waktu bakal apal guruna tet bakal muringkak bulu ngan kulantaran besi muringkak bulu moal dicaritakeun urang doa baik ka Gusti Allah nya simkuring mah aturek balik ieu lantaran malam minggu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin Allahumma inna qad qara'na suratal ikhlas ya alfi marrah wa qad zakarna ya Allah bi alfi marrah wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid Allahumma ba'atsawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina Allahumma ba'atsawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina Allahumma ba'atsawabaha ila jami'i masyayikhina khususan ila ruhi al-mukarram al-mujiz Muhammad Jai Haji Yusufi ij'alha ya Allah ataqatan minan nar ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna terutama ka para kiai teh asa-asa simkuring kaki sapik ge untuk memperlat hubunganana jeung kiai-kiai nu sanes kurang ulah silih curiga jeung suudzon silih doakeun jeung silih junjung sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi